Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten, wilujeng tepang sareng abdi sim kuring Sorgian Arif Putra di acara TV WSK Warta Sunda Kakinian. Acara Big Show anu erek diselenggarakeun ku Teater Nol bade digelar kaping 10 Februari 2024. Kanggo informasi salengkapna kuring tos kahubung ka reporter 6 aya di SMK Negeri 2 Bandung. Oke, abi tos di lapangan barang ti narasumber di Teater Nol. Tiasa naping namina kah? Nami abdi Muhammad Nurul Firdaus. Jadi di Teater Nol teh bade ngacara kenaon nih Kang? Tiasa dijelaskeun? Jadi di Teater Nol teh aya acara tahunan. Nu ngaranna teh Big Show, Kang. Tah, tuluy sarua jiga tahun kamari. Orang teh bakal tampil di Gedung Rumantang Siang. No lokasina di Badarang Siang nomor 1, Kang. Oh. Aya acarana iraha eta teh Kang? Acarana teh orang bakal tampil poe Sabtu tanggal 10 Februari. Oh. Nah, jadi pamirsa, acara Big Show Yege terus pernah digelar tahun kamari bulan Juli. Anu judulna Cupid Copid Coped. Ieu teh mere gambaran realita masyarakat pasca wabah Covid-19. Upami video lengkapna bisa ditonton di YouTube Teater Nol. Tema tahun ayeuna jadi naon, Kang? Tema tahun ayeuna teh horor jeung komedi. Aya Kang jadi naon? Rahasia tuh. Oke, siap. Kan we, Siap. Oke, siap. Palingan gitu nonton ke tanggal 10 di Rumantang Siang. Bener kan, Kang? Bener. Orang kembalikan deh ke studio. Hatur nuhun kanggo reporter Ilham nu tos ngadugikeun informasi di SMK Negeri 2 Bandung. Pamirsa sakitu wae anu dikapihatur wilujeng patepang di sareng sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.